risalah Ramadan kitabna sageung kieu kitab koneng gitu ya. Cek ibu-ibu kitab kuning. Naon sababna kitab kuning? Sabab warna kertasna warna kuning. Dalamun bodas mah jadi kitab bodas gitu ya. Jadi kitab kuning teu aya barisan, teu aya naonan, teu aya sakal jabar jeeran gitu. Wade naon ngabahas tina kitab risalah saum di dieu ilmu mengenai puasa. Wargi-wargi sadayana anu ku Allah dimuliakeun. Jadi ilmu dengan naon punten amal tanpa ilmu itu mal ditampi ku Allah. Karena tengah ilmu teh salat tengah ilmu, kahaji tengah ilmu, zakat tengah ilmu. Saur Ibnu Ruslan dina nadomana kieu. Wa kulluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latubalu. Kabeh jalma ibadah teu jeung elmuna ibadahna ditolak teu ditarima, ditolak ku Allah teu ditarima. Upami urang ayeuna naon berbuat sesuatu tanpa ilmu bade saum kedah ngange ilmu. Nah mangga urang guar pembekalan kanggo saum ya. Kamu siam ari ieu bade martelakeun pirang-pirang hukum saum. Anu kahiji mengenai definisi. Pertama, ari saum secara lugot naon al-imsak, kadar-kadar menahan diri. Pami urang nahan weh teu barang tuang teuleut cek naon cek lugot mah eta teh saum. Pami urang teu nyarios sadinten sawengi nahan weh ngabetem weh eta teh saum cek lugot. Tapi anu dimaksa di dieu puasa menurut istilah saur sara nyata imsakun mahsusun beniyatin mahsusatin min sahsin mahsusin. Imsakun mahsusun menahan diri anu khusus, biniyatin mahsusatin dengan memakai niat anu khusus, min sahsin mahsusin dari seseorang yang khusus. Siapa seseorang yang khusus? Adalah orang yang beriman saum. Tetiasa orang yang tidak beriman puasa, tapi orang yang khusus ngange niat anu khusus, ngange tata cara anu khusus. Karena ibu sadayana setiap agama salianti agama Islam aya menahan diri teh nu sapertoskeun puasa. Orang Buddha, orang Hindu aya eta teh saum. Tapi sanes sapertoskeun urang gitu. Aya semacam puasa gitu. Tapi sanes berbentuk urang mah ngange niat pan kitu nya aya sahur tabenten sareng urang. Anu salajengna nu kadua syurutu wujubis siam. Syarat wajib saum aya sabaraha hiji? Kahiji Islam, kadua baleg, katiru berakal, kaopat kedah kaduga mampu kanggo puasa. Jadi aya 4 syarat wajib saum. Hiji Islam, diwajibkan bagi orang yang beriman, bagi orang yang Islam muslim untuk berpuasa. Henteu muslim atau mukmin teu wajib puasa. Kadua nyata naon cenah? Baleg, ari batasan baleg kanggo istri sareng pamegat sabaraha? 15 tahun. Sampurna umur 15 tahun. Kaususan di istri ciri baleg teh nyaeta upami parantos datang bulan. Upami ayeuna anu sareng di pamegat sareng istri diantawisna nyata ihtilam, ngimpen jima. Ta eta ciri parantos baleg di pamegat sareng istri. Istri mah 8 tahun oge upami parantos head, parantos baleg. Anu salajengna berakal. Wajib puasa teh syaratna kedah berakal. Ari jalma anu teu damang mah teu wajib saum. Jalma anu teu damang akalna mah tunglang lingling we saupaminan di jalan, teu ngange lancingan, teu ngange acuk, tuangna di mana bae, ada teu wajib nu kitu mah. Jadi urang oge lamun alim wajib puasa ngadua we ka Allah, ya Allah abdi mudah-mudahan sing janten jalmi anu oleg gitu. Nya teu wajib teu dosa anu kitu mah kitu nya. Hitungan urang mah akalna sampurna sehat jadi wajib saum, kedah saum. Anu kaopatna kedah itaqatus saum. Hartosna itaqatus saum itu kaduga mampu untuk saum. Bagi orang yang
sakit itu tidak wajib puasa. Bagi orang yang sudah usia lanjut usianya, orang tua yang sudah mencapai contoh usia 80 tahun, 100 tahun, teu kadugakeun saum, teu wajib saum. Cekap mayarna mayar fidyah. Kali deui syarat wajib saum sabaraha hiji cenah? Aya 4, hiji urang etang, hiji Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 kaduga kana puasa. Itu we ngaos banyak sugana ya canakeun atuh apal kana wajib saum itu urang persiapan saum. Anu katilu urang judulan rukun saum. Arkanus siam. Ari rukun saum sabaraha hiji? Kahiji rukun saum teh al awwalu an niat, kedah niat rukun saum. Mesti tiap ayeuna bade saum kedah diniatan. Baik saumna saum sunat atanapi saum wajib. Kan bentena kieu. Upami saum wajib mah kedah niatna teh waktos wengi. Upami saum sunat mah tiasa enjing-enjing tiasa tabuh 10 tiasa tabuh 11 asal teu acan lohor gitu. Tepatoskeun puasa wajib teh mana? Puasa Ramadan kahiji. Mana nu wajib teh? Puasa nadar. Ibu-ibu teh kieu gaduh panyawat. Saur anjeunna kieu nadarna teh cacarekan ka Allah janji. Gusti, lamun abdi damang abdi bade saum 3 dinten. Tah saum di 3 dinten teh wajib. Jadi niatna kedah waktu saum. Anu katiluna saum wajib teh saum kifarat udma. Bagi siapa itu? Bagi orang anu bersetuju tubuh caroge sareng istina ketika siang hari Ramadan maka kedah 2 bulan berturut-turut eta teh puasana. Tong boro-boro 2 bulan turut-turut sabulan oge tos leuleus. Komo deui ayeuna 2 bulan gitu. Dendaan eta teh sanksi ti Allah. Anu kaopat puasa wajib teh nyata puasa kodo. Pami ibu-ibu gaduh kodoaneun tah niatna teh kena waktu wengi. Jadi bentena niat sunat, puasa sunat sareng wajib. Anu salajengna kanggo niat teh kieu. Apakah niat itu harus diucapkan setiap hari, setiap malam puasa itu? Ya. Pendapat Imam Syafi'i bahwa niat itu harus tiap malam, tiap hari. Tapi pendapat Imam Maliki, beliau berpendapat bahwa niat puasa itu tiasa sabulaneun. Tapi niatna kedah dina maleman kahiji. Sorry Imam Maliki mah kieu niatna teh. Niat puasa sabulaneun. Nawaitu sauma sahri Ramadana kullihi fardodillahi ta'ala. Nawaitu niat abdi sauma sahri puasa sabulaneun campleng sadayana fardolillahi ta'ala. Eta mah niat sasasieun sadayana. Upami niat tiap dinten kumaha? Nawaitu sauma godin an adai fardi sahri Ramadani hadisanati. Tapi pendapat anu sanes kieu urang teh 2 we. Jadi kedah naonnya? Kedah antisipasi. Jadi upami urang hilap niat, upami parantos niat dina wengian kahiji teu kadah dikodohan. Gitu. Tapi upami ayeuna urang teu niat dina malaman kahiji sasasieun upami hilap niat teh wajib nyengker, wajib kodo. Ya siangna teh kenging barang tuang. Yang ke upami Sawal dina bulan nu sanes teh kedah kodoan gitu. Sok urang sareng gerak niat anu sabulaneun kanggo dina wengian kahiji bilih hilap. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi fardo lillahi ta'ala. Nawaitu sauma sahri Ramadana kullihi fardo lillahi ta'ala. Arapal tong disebutkan apal nama tong diturutannya. Pendek gampil niatna. Niat tiap dinten tos arapal. Taeta kanggo jagi-jagi urang pilih hilap niat. Anu kadua urang gerdegkeun ye. Nu kaduana nyaeta
rukun saum teh sajabina tiniat wargi-wargi sadayana asani imsakun an mubtilatis siam, senantiasa harus menjaga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Niat puasa oke nebihan karena hal-hal anu ngabatalkeun karena puasa. Nah tuang leueut sareng sajabina. Katilu rukun puasa teh nyata jalmi anu puasa. Oh kurang etang tadi kene definisi puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa. Ayeuna nu kaopat mubtilatus siam anu batalkeun kana puasa. Tah aya nu kaopat mah nu ngabatalkeun kana saum. Anu kahiji nu ngabatalkeun kana saum teh nyaeta aridatu murtad. Ari murtad teh naon? Qatul Islam, pegatna kaislaman dia ta jalma. Wal iyadu billah, nyungkeun pangraksa, pangjaga mugia urang sing ditebihkeun tina pamurtadan. Amin ya robbal alamin. Baik murtad ucapan, patekadan, ulah. Anu kaduana al haidu wan nifas. Nu ngabatalkeun kana saum teh haid sareng nifas. Upami istri nuju saum tabuh 10 teh aya nu sumping tamu ti Cibeureum. Nya tamu ti Cibeureum gitu nya. Tah urang teh keur saum teh ulah teras saum batalan we. Eueuh teh urang teh kitu. Da sanajan diteraskeun oge sanes kaeng pahala kadon kengeng siksa. Atanapi nifas, ari nifas mah darah anu kaluar sabada ngalahirkeun. Anu kaopat ngabatalkeun kana puasa teh al junun atanapi majnun, gelo ilang akal. Ya mah cenah walaulah dotan sanajan nganukur sakedap. Jadi sanajan nganukur 5 menit tapi ngabatalkeun kana saum. Ya mah ilang akalna kumargi junun, majnun. Anu kalima al igma was sakar. Ya mah ayan sarang deweur mabok gitu. Upami nu ayan, upami anu sakalor eta teh upami ngan ukur sakedap mah teu ngabatalkeun, upami nyeepkeun sadayana beurang ngawitan enjing-enjing duikeun ka sonten itu batal saumna gitu. Terus deui sakar, ari sakar mah hartosna teh weureu gitu, mabok. Tak aya disebut sakaratul maut, weureu ketika kematian, mabok ketika kematian dina pada nyeri na sakaratul maut. Weureuna teh kunaon we? Ku kucubung atanapi kunaon ku mabok, ku arak sareng sajabina. Anuna mereka genepna nu ngabatalkeun kana saum teh usulu ainin ila mayusamma jaupan minal akli wasyurbi, aya benda-benda anu lebet kana patuangan, aya benda-benda anu lebet kana cangkem urang kaya akli wasyurbi, tuangan sarang leueuteun. Jadi upami urang barang tuang barang leueut batal saum. Tapi aya nu terkecualikeun lamun hilap mah teu batal saum. Ibu-ibu teh jam 8 mukakeun kana naon, kana wadah sangu, kana boboko, alah aya sangu, alah aya tuangan, ujug-ujug kedewek we seep saboboko. Ari deemutan sugan teh sanes kaping hiji Ramadan ari seep geuningan keur puasa ieu teh batal teu puasana? Teu batal, seep saboboko oge eta mah. Naon sababna? Hilap eta mah. Ari ku hilap teu nanaon kitu nya. Jadi upami hilap ya, tapi ulah ngadoa ka Allah, ya Allah mudah-mudahan sing hilap abdi tiasa mam dina waqt siam ulah kitu nya. Ketika urang hilap ya lupa makan dan minum, kadang ieu teh dina kaping hiji tanu paling rawan mah. Ya sugan teh sanes bulan saum aya naon? Aya cai dina meja makan urang, da eta mah ujug-ujug dicana kadawak lek weh. Astagfirullahaladzim keur saum itu simpen deui, teraskeun we saumna mah. Upami ayeuna urang begitu lek weh, urang teh keur saum kagok lek eta mah tos batal saumna gitu. Sampai sabaraji cenah pembatalan saum teh? Name genep. Anu salajengna nu nomor ka 7na aljima, bersetubuh naon suami sareng istri.
coba eta mah sanes batal puasana deui ngawajibkeun kana kifarat uzma. Anu salajengna nu nomor ka-8 al istimna. Ari istimna teh ngalap naon? Ngalap enak-enakan tolabu khurujul mani bi ai tariqatin. Ngaluarkeun mani ku maha wae jalan salianti jima ghairil jima kumaha we gitu. Eta mah sanajan ku bayang-bayang atau napi ku silirampa itu tetap we batal kana saum. Tapi upami ayeuna obo mah teu batal saum sanajan sapopoe obo tinggal witan enjing-enjing dugikeun ka sore obo we teu batal saum eta. Kan kitu nya daripada urang puasa urang batal pahalana, urang ngagibah ka itu ka dieu mending kena obo gitu, aman. Lompat ka dieu ngadon ngomongkeun batur, lompat ka dieu ngomongkeun batur, keur saum mah ngagoler we, menghindari kemaksiatan teh kitu. Naumus shaim ibadah. Saun Nabi ari obona jalma anu naon puasa teh eta teh ibadah. Kan kadeu lah diniatan sapopoe eta mah sare we ditanya teh ku anakna, "Mamah eta sare we ibadah sia." Ya eta kitu we dia mah ibadah itu komo teu salat tohor jeung asar mah nya. Eta mah sanes ibadah gitu. Anu salajengna wargi-wargi sadayana nu ku Allah dimuliakeun. Nah, terakhir sekedap deui pasunatan saum memang naon cenah nu ngabatalkeun kana kade maksana sanes nu ngabatalkeun kana pahala saum ieu mah ari nu ngabatalkeun kana pahala saum mah naon ngupat ngadu-ngadu ngabohong eta mah ngabatalkeun kana pahalana ieu mah ngabatalkeun kana saum. Ayeuna nu terakhir nyaeta sunanu pisyam pirang-pirang pasunatan dina nalika saum wapi Ramadan sareng sunat ketika Ramadan. Nu nomor kahijina as-sahur. Midamel sahur. Ari sahur teh naon? Sahur teh nyaeta barang tuang dina nalika sahur gitu. Sahur dauhan Kangjeng Nabi kieu tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Aranjeun kabeh kudu midamel sahur saestuna dina sahur teh eta aya kabarokahan. Ulah kalangkung sadinten oge urang kedah sahur. Sanajan ayeuna urang tunuh tetap sahur ulah ditinggalkeun. Walaupun urang nganukur naon eueut nganukur seteguk air atanapi sahuap nasi tapi tetap bakal kengeng ka barokahan. Apalagi sahur Nabi dina hadisna kieu. Jadi cenah malaikat-malaikat Allah pada pangyungkeunkeun hampura kanggo saha alal mutasahirin bagi orang yang melaksanakan sahur. Jadi dina hadisna teh gitu. Malaikat-malaikat Allah pada nyungkeunkeun hampura yusalluna alal mutasahirin memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang melaksanakan sahur. Sahur ulah kalangkung. Marka sabaraha hijina deui? Kahiji sahur. Kadua sunat saum teh takjilul fitri wa tahirus sahur. Ngagancangkeun buka mandeurikeun sahur. Upami putur mah kedah diengalkeun eta teh. Ulah tos aya adan teh diantep teu naon teu ngabatalan heula. Tapi kedah engal begitu. Adan langsung. Lajeng deui naon? Ngahirkeun sahur. Ari ngahirkeun sahur mah tos bade caket ka subuh. Pada adan subuh 4:30 tah jam 4 sahur teh. Ulah tabuh 1 sahur, tabuh 2 atuh obo deui kasiangan we subuh teh tungtungna mah gitu. Biasa salat subuh berjamaah gitu. Jadi alangkah lebih baiknya makan sahur itu adalah sudah mendekati kepada adan subuh. Tapi teu acan imsak. Anu katilu sunat dina puasa teh nyaeta al iftaru alat tamar. Buka ngange tamar. Ari ngange tamar teh nyaeta ngange korma. Upami teu ngange korma maka kudu amis-amis. Ala rutob mangga anu baseuh-baseuh. Teu aya cai herang gitu. Eta diriwayatkeunana nyaeta hadis katampi ti Anas riwayat Abu Dawud sareng Turmudi hadisna hadis hasanun. Hadis anu sahe cenah. Jadi upami tiasa ku korma daya korma kudu amis-amis.
anu kaopatna pasunatan dina sasi Ramadan teh salatut tarawih, ngalaksanakeun salat tarawih. Ulah kakantun eta sanajan sunat tapi menjadikan sebuah penyempurna untuk puasa urang. Ibu asok tarawih kade ulah tarawih teh tarawih saware ngawitan mah pinuh di masjid teh ngawitan kaping 10 ngilas ngawitan mah cek bapak ketua dekan aduh cenah ieu masjid teh mane ieu cenah ieu teh sempit kieu urang legaan engke mah ngalegaan deui kaping 10 mah tentenan tos bade lebaran mah ngalegaan deui nu tadina pinuh nu tadina 10 jajar janten 2 jajar kan untung we teh duaan ngajajar imam jeung makmum gitu taraweh teh hartosna taraweh teh kieu salat anu tenang salat anu nyalse itu taraweh teh jadi cenah salat taraweh teh sarasana mah kitu wasama itu bidalika naon pangna di ngaranan taraweh li annahum karena saestuna jalma-jalma kanu parantos kabuktosan jalma-jalma yastarihuna eta pada nyaralse pada istirahat baina kulitas lima ini diantara dua salaman jadi beres 2 rakaat salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi adat hiji kaum teh disebat taraweh teh nyalse aya nu nyanak cikopi gitu ngaleut heula cikopi aya nu sirop eut heula hayu ngobrol heula gitu baten mah jadi salat taraweh teh aya nu mekal sagala ka masjid teh ngajingjing naon ngajingjing termos ngajingjing kopi brak di masjid teh karek kengeng 2 rakaat ngarobrol heula liren heula istirahat heula di urang mataranya di Garut mah aya eta teh ya sanes bohong gitu jadi ka masjid teh pada taraweh teh nyanak bebekelan aya tuangeun aya naon beres 4 rakaat caralik heula di teras masjid teh naon margina ngaoskeunana atuh sajuz nya ayeuna sajud cobi ku urang surat Al-Baqarah bari teh capek kumaha ngaoskeunana oke surat Ali Imran gitu ari urang mah taraweh teh cukup we setengah jam nya bismillahirrahmanirrahim talin gitu ya amin gitu imam nu rada lami teuing teh cek ibu-ibu sok hoyong engal MHK cenah eta teh imam teh gentos cenah emang lah komo imamna anu ancan mah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iraha beresna ya komo lamun dikurokeun imam teh bismillahirrahmanirrahim hayu baralik nya tidak taraweh teh hayang gancang-gancang urang namun kebiasaan cenah bahwa punten wasamma itu bidalika dinamian taraweh teh karena salat nu nyalse ari urang mah sanes salat nu nyalse salat nu rusuh we taraweh teh laras sakitu nya jadi taraweh teh hartosna nyalse itu nya yastarihuna pada ari istirahat pada nyararalse taraweh teh terurusuhan tapi jaminan Kangjeng Nabi gitu pan man qoma ramadana sampai jalma anu taraweh qiyam ramadan gufira lahu ma taqaddama min danbi akan diampuni segala dosa yang telah lalu amin ya rabbal alamin wargi-wargi sadayana anu ku Allah dimuliakeun seueur keneh nu kedah dieukeun mah ayeuna mah terakhir we pamakruhan saum kahiji pamakruhan saum teh yukrahu lis-shaim al-hijamah nyetrak getih atanapi ngebekam ketika kita puasa urang teh aya nu nawisan bade dicetrak cenah bade dibekam saur urang malwaka namun jus saum sanajan teu ngabatalkeun kana saum tapi makruh kang urang upami hijamah dina waktos saum atanapi naon deui makruh teh al mubalaghah fil madmadah wal istinsak ngabangetkeun ka kemu dugikeun ka kemu teh sabaraha kali teh itu makruh komo aya nu kateleg banyak atanapi ngingsrek cai kana pangamung sok sabaraha kali puguh keur saum atuh aya nu kaseglong kalebetnya batal saum anu salajengna wal qublah makruh teh nyata ciuman
istri sareng pamegat. Naon deui cenah makruh saum teh? Tah ka ibu-ibu tadu ku toam. Ieu ngasaan dahareun. Jo masak kitu cing teh urang ngasaan cenah kitu nya. Tah eta teh makruh gitu. Ari batal mah moal asal diciduhkeun deui ku ibu-ibu teh. Raosan ieu teh parantos ieu teh nya kan kade ulah langsung sasenok cing urang raosan lek we di mam we teras eta mah ieu mah nganukur nyoel tadu ku toam ngaraosan mencicipi nganukur noel hungkul eta teh makruh gitu. Saya nama teu kengeng gitu. Tapi eta teh ibu-ibu dah kumaha umpami tidak raosan heula nya. Milihnya teh raos gitu kirang naon kirang asin teh kirang naon teh nya. Tapi tidak membatalkan puasa. Kade tidak membatalkan puasa hanya sebatas makruh. Hadirin rahimakumullah nu ku Allah dimuliakeun. Urang sasarengan ngaoskeun doa Rajab, Sa'ban sareng Ramadan. Mudah-mudahan sadayana wargi-wargi nu hadir dina ieu patempatan sing paranjang yuswa. Oke sehat lahir batin rohani sareng jasmani. Tiasa dugi di kana sasih Ramadan. Oke dina sasih Ramadan mudah-mudahan urang sing tiasa ngalebetan kumang pirang-pirang amal kasayan. Allahumma barik lana mangasarang Allahumma barik lana birojaba wa syabana wa balighna ramadana wa hasil ma sareng ya Allah mugi berkahkeun bulan Rajab sareng Sa'ban sareng mugi ngadugikeun kana sasi Ramadan sareng mugi ngahapunten tina sadaya kalepatan sareng mugi ngahasilkeun sadayana pamaksadan amin ya rabbal hadirin rahimakumullah nu Allah dimuliakeun. Oke karena Allah na mari diliput dina Munel channel. Silahkan oleh ibu-ibu jamaah sadayana wargi-wargi like, komen, subscribe melalui siaran Munel channel YouTube. Nah, itu bakal jantan ibadah karena keberlangsungan dakwah wargi ieu Munel channel nyata anu ngamuat pirang-pirang dakwah Islamiyah syiar agama baik sholawat sareng sajabina diliput dina Munel channel. Tadi Pak YouTuber ka abdi nga-WA bade ngiring ngaos cenah bari ngaliput mangga enten bakal kengeng pahala Pak YouTuber na oge margi ngarupikeun naon amal kasaean sedekah ilmu diuploadkeun dina YouTube sehingga tiasa kabuka anu teu tiasa hadir ngaos oge tiasa muka siaranana. Hadirin rahimakumullah nu Allah dimuliakeun rupina sakitu anu kapihatur simkuring panginten hapunten anu kasuhun utamina bade mayunan sasih Ramadan urang silih hapunten tina pirang-pirang dosa sareng kalepatan urang sadayana. Mudah-mudahan sakali deui sadayana paranjang yuswa sehat lahir batin rohani sareng jasmani. Oke didoakeun kahiji kersana almarhum Bapak Dr. Anas Haji Oo Rohendi Nurhara bin Bapak Haji Atmaja. Anu kadua kersana almarhumah Ibu Hajah Nur Paridah Aryani AMD bin Bapak Haji Oo Rohendi Nurhara. Anu salajengna atuh kumwe sadayana anu aya dina ieu seratan mudah-mudahan marentenan tos aya di alam barzah diwuh ku rahmat sareng magfirah Allah ditempatkeun dina tempat anu langkung sae muga pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbi gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah ibarakati ummil Qur'an al-Fatihah. Oke, insya Allah simkuring bakal ayah siaran langsung, sanes siaran langsung. Ayah kajian Ramadan tiasa dibuka ku ibu nyata dina Kompas TV Jawa Barat. Simkuring ngalebetan dina Kompas TV Jawa Barat nyata anu kantorna di Jalan RE Marta Dinata di Bandung caket Gedung Sate. Ya sewaktu-waktu tiasa dibuka melalui kuliah pada subuh dina Ramadan. Janten tiasa siar dakwah Ramadan dibuka ku ibu sadayana dina waktosna engke di Kompas TV Jawa Barat. Sakitu anu kapiatur kiraan selangkung mugi ageng siapun tena billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.